Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur abdi panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam abdi limpah curahkeun ka junjungan nabi akhir zaman nyaeta Nabi Muhammad SAW. Anu terhormat Ibu Guru Basa Sunda Bu Novi Nurul Khotimah sareng rerencengan anu kuring resep sareng bangga. Kenalkan abdi Zaki Abdul Rahmando Ronson Dias di kelas 11 MIPA 6 bakal menampilkan biantara anu judulna ngajaga lingkungan tetap bersih. Dimana orang sadayana terang yen di lingkungan bersih paratos tangtu sehat ka diri urangnya sadayana anu necingan eta tempat dicara mengira karena ieu lingkungan teh aya 3 paling sautik sapudos lingkungan tetap bersih jeung sehatnya eta nganggunakeun teknik dihadap. Jadi simpen sampah plastik maksudnya nyata simpen sampah anu parantos diangge teh ulah nepikeun ka dipincen di mana wae. 2. Gunakeun di eta sampah saparatosna disimpen teras dibersihkeun. Nah upami tos kitu mah tiasa digunakeun di eta sampah plastik teh. 3. Daur ulang eta sampah dina penelitian sampah plastik teh bisa hancur ku tanah ku jarak waktu 24 tahun. Pasti lami ari kitu mah nah ku kituna tiasa eta sampah teh didaur ulang janten bareng rumah tangga anu sanes janten henteu di mana wae. 3 cara di luhur tiasa digunakan ku urang sadayana supados lingkungan urang sehat sareng bersih. Ku kituna sakit wae ti sim kuring mugi janten manfaat kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.